Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten ieu penak deui sapertos biasa di dinten Jumat kaping 12 Februari 2020 hiji dina pangajaran bahasa Sunda lebet kana pangajaran 5 nyaeta wirausaha. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan wirausaha sareng teks wawancara. Sapertos biasa saat acan ngawitan urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Teu hilap Bu Ika bade naros. Kumaha damang? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Mangga ayeuna urang kawitan pangajaran 5 wirausaha. Anak-anak Ibu Ika nu soleh sareng soleha. Dinten ieu Bu Ika bade ngabahas sapertos tadi tos dibuka pangajaran 5 bahasa Sunda kelas genep ngeunaan wirausaha. Naon sih ari namina wirausaha teh? Nah, biasa nama wirausaha teh langkung dikenal usaha miliknya lila, terus tukang dagang, pengrajin, eta oge telepat wirausaha teh. Tadi dia Bu Ika bade ngabahas naon anu dimaksud wirausaha. Wirausaha teh kecapna mangrupakeun kecap anu aya kaitanana jeung widang ekonomi. Wirausaha asalna tina kecap wira. Wira teh nu ngandung harti mulia atawa luhung. Sedengkeun kecap usaha mibanda harti nyaeta kamampuh ngalakukeun hiji hal ngaliwatan kabisa sorangan. Jadi sebenarnya di dieu teh aya 2 arti tina wirausaha. Nu kahiji, wirausaha teh nyaeta kagiatan produksi anu dilakukan ku hiji jelema atawa kelompok di mana proses teras modal ide diwangun ku sorangan. Nah dina kagiatanana teh bisa bebas nangtukeun harga produk jeung sajabana. Nah pengertian hiji deui wirausaha teh nyaeta jalma anu punjul dina widang usaha secara mandiri. Nah eta teh mangrupakeun pengertian tina wirausaha. Dina garis besar nama wirausaha teh nyaeta usaha anu dilakukan ku kamampuan sorangan. Jadi nu punjul teh anu unggul dina bidangna, misalkan ya rupa-rupa unggul nanti adina karajinan, terus aya dina lain halna deui. Ayeuna urang lebet kana contoh wirausaha. Nah ieu ku ibu teh ku Bu Ika di dengan sabagian tina contoh wirausaha. Nu kahiji dina gambar kahiji aya gambar pengrajin batik. Nah, pengrajin batik oge eta teh lebet kana contoh wirausaha. Terus aya tukang icalan baso, eta oge lebet kana wirausaha. Nu punjul dina bidangna. Tah, misalkan pengrajin batik berarti unggul dina kabisa ngagambar batik, kadamel kain batik, ngagambar batik. Ngagambar pola batik. Terus tukang icalan baso berarti nya punjul dina widang adamelan baso. Sapertos mun di sakola mah sok aya Mas Anda gitu tah. Tah ayeuna nu katilu aya icalan sayur di pasar. Nah eta oge lebet kana wirausaha. Di pasar teh sanes sayur hungkul sih seueur, aya tukang daging, tukang hayam, tukang lauk. Eta oge lebet kana wirausaha. Tah ayeuna dina era globalisasi nu kamari tadi di
ku urang dipelajari tentang globalisasi, ayeuna wirausaha oge aya nu online. Tah nu icalan baso, icalan batik, icalan sayur, icalan daging, icalan lauk, eta teh tiasa dina online. Jadi aya wirausaha online. Saleres nama seueur keneh contoh-contoh wirausaha. Mangga ku anjeun dipilari deui naon wae contoh wirausaha. Misalkan si mamah di bumi icalan mamen tuangan eta oge lebet kana wirausaha. Nah, tadi teh ngeunaan wirausaha. Ayeuna ulang lebet kana materi wawancara. Naon sih wawancara teh? Nah, ku Bu Ika bade dijelaskeun di dieu. Wawancara teh ngandung pengertian nyaeta kagiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atawa narasumber. Jadi wawancara teh kegiatan tanya jawab antara si pewawancara dengan yang diwawancara. Terus tujuan wawancara teh naon? Tujuan wawancara nyaeta ngumpulkeun berita data atawa fakta nu aya di lapangan. Jadi tujuannya itu mengumpulkan berita, data atau fakta yang ada di lapangan. Terus dina wawancara teh aya narasumber. Narasumber teh saha? Narasumber jadi. Narasumber teh nyaeta jalma anu mere informasi ngeunaan masalah anu ditanyakeun kanu ngawawancara. Jadi narasumber teh yaitu orang yang memberikan informasi terkait masalah yang akan ditanyakan oleh si pewawancara. Nu salajengna nu ngawawancara saha nu ngawawancara teh naon eta teh? Jalma anu ngeunaan informasi, berita atau fakta di narasumber. Siapa yang nu ngawawancara tuh? Yaitu orang yang mencari berita, mencari informasi, mencari fakta dari si narasumber. Nah, eta tujuan, pengertian narasumber sareng nu ngawawancara. Wawancara teh aya rupa-rupa. Aya 3 rupa-rupa wawancara. Jadi ada 3 macam-macam dari wawancara. Nu kahiji wawancara wartawan. Nah, wawancara wartawan yaitu kegiatan wawancara nu dilakukan ku wartawan. Tujuanana ngumpulkeun informasi pikeun bahan warta berita. Eta biasa ngeunaan pagaweana. Wawancara teh memang jadi kewajiban ku si anu damelna jantan wartawan. Biasana sok aya geuning dina berita-berita wartawan berita. Tah nu urang disaksikeun dina TV teh eta teh damelan tina wartawan, milarian berita di lapangan. Anu kadua, wawancara panalungtikan. Nah si panalungtikan teh penelitian. Jadi eta teh wawancara nu dilakukan ku pananglutik. Tujuanana ngumpulkeun data pikeun bahan olaheun. Sapertos Bu Ika misalkan ayeuna nuju ngerjakeun skripsi, tah berarti Bu Ika teh kedah ngalakukeun wawancara panalungtikan. Jadi wawancara penelitian. Tujuanna naon? Ya untuk menyelesaikan penelitian skripsi Bu Ika sapertos gitu. Nu katilu ya, wawancara lamaran gawe. Nah, eta mah hidup pasti apal. Jadi satu acan urang teh bade damel gitu, milarian damel aya wawancara heula. Wawancara teh biasa perusahaan jeung calon karyawan anyar. Misalkan Bu Ika teh bade ngelamar damel janten naonnya janten guru. Nah, janten guru deui misalkan. Tah eta teh satu acan lebet ka padamelan teh diwawancara heula. Eta teh namina wawancara lamaran gawe. Jadi rupa-rupa wawancara teh 3. Nu kahiji naon?
Ya, wawancara wartawan. Nu kadua, wawancara panalungtikan. Nu katilu, wawancara lamaran gawe. Dina wawancara aya hal anu perlu diestokeun dina wawancara. Jadi di dalam hal wawancara itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Aya sabari di dia aya 4 hal anu wajib diperhatikan dina wawancara. Nu kahiji, muguhkeun informasi naon nu rek dikumpulkeun. Nah, artinya apa? Memastikan informasi apa yang akan dikumpulkan. Jadi sebelum melakukan wawancara itu harus dipastikan dulu, ieu nu diwawancara teh naon, informasi naon nu rek dikumpulkeun teh. Istilahnya mah apa gitu yang mau dikumpulkan tuh apa? Mau wawancara apa? Misalkan wawancara ka tukang bakso, berarti informasi tentang bakso nu rek dikumpulkeun, bagaimana cara membuat bakso gitu. Anu kadua, nangtukeun saha nu rek diwawancara atawa narasumberna. Tah eta teh teu kalah wajibna. Seret tah eta teh teu kalah wajibna. Nangtukeun saha nu rek diwawancara teh. Seperti tadi misalkan bade ngumpulkeun informasi cara ngadamel bakso, berarti wawancarana ka saha? Nya ka tukang bakso. Manya rek ngumpulkeun informasi cara ngadamel bakso, tapi nu diwawancarana tukang bangunan kan teu nyambung gitu. Anu katilu, nangtukeun iraha waktu jeung di mana tempatna rek diayakeun wawancara. Nah, jadi santos misalkan informasinya tentang cara ngadamel bakso, terus nu diwawancarana tukang bakso, ayeuna nangtukeun iraha waktuna jeung di mana tempatna rek diayakeun wawancara teh. Kan teu mungkin ngawawancara tukang ngawawancara tukang bakso tempatna di mana ya? Tempatna di taman. Bisanya. Ngawawancara tukang bakso misalkan tempatnya di gunung gitu kan, teu mungkin, atau tempatnya di game, tempat game kan teu mungkin. Jadi nangtukeun tempat jeung waktu anu memang hubung kait jeung tema dari wawancara. Nu kaopat, nyusun pedoman wawancara nyaeta daftar pananya anu rek ditanyakeun. Nah, nu kahiji kan informasina atos, nu kadua saha nu rek diwawancara atos, nu katilu tempat jeung waktuna atos. Nah, akhirnya teh nyusun pedoman wawancarana teh naon nu rek ditanyakeun teh. Kan aneh misalkan rek ngumpulkeun informasi tentang cara membuat bakso. Terus nu diwawancarana tukang bakso. Tempatna misalkan di lapangan MI, misalkan da didinya nongkrongna Mas Anda teh sok didinya. Misalkan di tempat di payunan sekolah MI. Tapi entos aya ya tilu macan. Tapi nu kaopat teh teu acan. Terus lamun geus pendak jeung Mas Anda rek naon? Rek ngawawancara naon? Kan teu acan disusun daftarna, tah kedah disusun daftar wawancarana. Tah aya cara nyusun daftar wawancara. Nah, tadi kan ku ibu terus dijelaskeun kudah disusun naon wae nu dik taroskeun teh. Nah, aya rumusna. Rumus pananya nyaeta 5W hiji H. Naon sih Bu? Bu Ika naon sih 5W hiji H? 5W hiji H nyaeta what, who, when, where, why, dan how. Nah, eta teh 5W hiji H. Nomor hiji what teh naon? What teh nyaeta naon artina. Jadi naon tah anu rek ditaroskeun teh, misalkan cara ngadamel bakso. Naon bahan-bahan tina bakso eta. Terus who, saha nu biasana sok ngadamel bakso teh. Nah, gitu. When teh artosna iraha. Biasana teh iraha sih pami ngadamel bakso teh. Where, di mana produksina ngadamel bakso teh, misalkan di dapur atau di mana gitu kan. Why, kunaon ngadamel bakso nyarira henteu meser di pasar misalkan ya. Terus how teh kumaha
carana ngadamel baso teh supados basona teh sehat teras raos tak eta gitu. Jadi rumus pananya teh aya 5W hiji H. Naon we tadi? What, who, when, where, why, how. Jadi aya naon, saha, iraha, di mana, kunaon, sareng kumaha. Nah, saatos tadi tentang rumus pananya. Nah, samemeh ngawawancara teh urang kudu nyiapkeun heula sababaraha pertanyaan. Tadi kan kubu Ika tos dipasihan rumus wawancara. Nah, ayeuna teh nih cara jadi samemeh bade ngawawancara teh kedah nyiapkeun heula ye sababaraha pertanyaan supados jelas naon nu rek ditaroskeunana ulah geus nyampe ka tempatna geus apal saha nu diwawancara geus teras tos aya nu rek dipilari informasina teh tapi data acan aya naon nu rek taroskeunana. Nah, naon wae si Ibu anu kedah disiapkeun teh contona ye. Hiji, topik wawancara. Seperti tadi cek Bu Ika, topik wawancara teh naon? Misalkan contona cara ngadamel baso. Nah, eta nu topikna kedah jelas. Nu kadua, identitas narasumber. Kedah disebatkeun eta teh identitas narasumber teh. Saha nu rek ditaros teh? Misalkan Mas Anda teh namina saha, lahir di mana, icalana tos sabaraha lami, teras jenis kelaminna naon, teras tempat tinggalna di mana, gitu kedah jelas. Nu katilu, waktu jeung tempat kejadian. Waktuna teh iraha wawancarana teh, teras tempatna di mana. Nu kaopat, maksud jeung tujuan. Ai maksudna ngawawancara ieu teh kangge naon? Misalkan kangge tugas basa Sunda, misalkan tujuanna nyaeta kangge tugas basa Sunda, teras kangge nambi informasi janten terang cara ngadamel baso. Teras nu terakhir kesimpulan teh naon tentang misalkan ieu hasil wawancara teh ya bla 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 asa biji kesimpulanna misalkan kieu anu tadi topikna cara ngadamel baso, kesimpulanna bahwa cara ngadamel baso nu sehat teh nyaeta kieu teras pami bade janten penjual baso anu sukses kedah kieu tas sapertos kitu. Anak-anak Ibu Ika nu soleh sareng soleha supados langkung jelas ngeunaan teks wawancara, cobi dibuka buku bahasa Sunda kaca 55 halaman 55. Tadi dinyata ya contoh teks wawancara judulna teh usaha kripik sampe. Tadi dinyata aya murang kali anu nuju ngawawancara wirausaha ngeunaan ngadamel kripik sampe. Nah, kayak dibaca dirinya teh ya salam heula. Nah, jadi teras ieu aya tata krama dina wawancara. Kedah memperkenalkan diri heula, salam heula sapertos kieu misalkan tuh ojo-ojo, "Mang, abi bade wawancara." Abi teh ieu kedah aya aturanana. Jadi pertama teh sapa salam heula. Jadi assalamualaikum. Terus kenalkeun abi teh misalkan Ika siswi MI Fatimah Al-Hajiri, punten nyukeun izin bade ngawawancara bla 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 gitu. Tah eta mangga kuidep dibaca contoh teks wawancara dina kaca 55 dugi ka 57. Tiasa diregepkeun naon wae nu ditaroskeun teh. Leres tuh cek dikata nu 5W 1H teh. Mangga ngeunaan teks wawancara. Tah ieu contona. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran 5 dinten ieu ngeunaan wirausaha sareng wawancara parantos Bu Ika jelaskeun. Mugi-mugi murang kali Bu Ika sadayana di bumi ngartos sareng pami aya patarosan mangga tiasa dihubungi
via WA ka Bu Ika tanapi komen di Google Classroom. Terus tugasna kangge murangkali sadayana kelas genep A genep B nyaeta ngadamel teks wawancara. Terus dipotokeun kintunkeun ka Bu Ika. Omat dipotokeunna cing jelas. Ulah burem da Bu Ika teh bade ngabacana oge sesah. Tong asal motokeunna teh teras tulisanna cing rapi. Pantos kelas genep atuh isin nya tulisanna teu baca lah. Nya Bu Ika mah percanten lah sadayana kelas genep mah tulisanna rapi. Janten tugasna ngadamel teks wawancara wirausaha. Bebas eta mah. Bade misalkan Bu, da Bapak Abi mah usahana laundry misalkan ya. Mangga, tos wawancara Bapak. Bu, da Mama Abi mah icalan mamen, yos mangga. Tapi misalkan Bu, da Bapak Abi mah naon ya? Misalkan yos sadayana ge misalkan ka Bapak ka Mama mangga asalkan Bapak sareng mamahna wirausaha. Benten ya misalkan kieu. Bu, yos tuh Abi ngawawancara Bapak Abi mah pegawai negeri. Oh henteu atuh kan sanes wirausaha. Janten nu diwawancarana kedah wirausaha ngadamel teks wirausaha dina buku catatan bahasa Sunda. Mugi-mugi sadayana tiasa ngerjakeun dikempelkeun paling lambat dinten Sabtu enjing tabuh 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran 5 ku Bu Ika ditutup wae. Janten intina wirausaha teh nyaeta jalma anu punjul dina bidangna. Mugi-mugi engke murangkali Bu Ika sadayana tiasa janten calon wirausaha anu unggul, calon wirausaha anu sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Ku Bu Ika diakhiri weh pengajaran dinten ieu teh alhamdulillahirabbil alamin ditutup ku doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.